Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun simkuring wasta Eva Farida kawit di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Taacana simkuring ngahaturkeun nuhun kasadayana anu parantos subscribe, like, komen, sareng share video-video pembelajaran simkuring. Kuring nyuhunkeun bantosanana kasadayana ibu bapak guru anu ngaulang basa Sunda di mana wae ayana supados ngawartosan siswa-siswi ibu bapak anu nonton video simkuring yen pancen mah atanapi tugas mah dikintuna ka ibu bapaknya sanes ka simkuring janten seueur email anu lebet ka simkuring ti Rupining Kota sareng kabupaten ngintunkeun pancena janten pancena dikintunkeun ka email simkuring aya sababaraha kota kabupaten siswa-siswina ngintunkeun email pancen mah ka ibu bapak anu ngaulang di sakolana masing-masing. Sakitu panginten biwarati simkuring hatur nuhun sadayana kana perhatosanana. Mudah-mudahan video simkuring aya manfaatna kanggo ibu bapak guru sareng siswa-siswi SMP anu aya di kota sareng kabupaten sa-Jawa Barat. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui sareng ibu dina pengajaran bahasa Sunda. Siswa-siswi sadayana mudah-mudahan hidup sadayana masih tetap semangat dina diajar online atanapi diajar via daring. Kumaha kabarna? Mudah-mudahan sadayana dina kaayaan sehat walafiatnya tetap semangat midamel pancen-pancena. Hari urang parantos diajar ngeunaan teks deskripsi kampung adat. Ayeuna urang diajar ngeunaan novel. Acana urang baheula kompetensi dasarna. Kompetensi dasar dina materi novel nyaeta mengidentifikasi unsur intrinsik ringkasan novel remaja dengan memperhatikan struktur teks dan aspek kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Yang kedua, mendeskripsikan isi ringkasan novel remaja dengan memperhatikan struktur teks dan aspek kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Eta kompetensi dasarna dina pembelajaran novel. Anu saterasna nyaeta tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam materi novel ini adalah setelah selesai mempelajari materi pada bagian ini, peserta didik diharapkan dapat memahami novel dan unsur-unsurnya serta dapat menceritakan kembali ringkasan novel. Isi sadayana ku ayana tujuan pembelajaran eta jantan jelasnya naon sih anu bade di hontal dina pengajaran novel. Ayeuna urang bahas heula nya ngeunaan materi novel. Hidup tiasa dibarengan ku buku Gapura Basa nu jantan rujukan di Kabupaten Bogor. Nasi novel teh, jadi novel teh carita rekaan atau fiksi anu mere kesan lirnya kajadian sarta ukurana pararanjang. Nah eta bedana novel jeung carita pondok. Hidup parantos kan diajar carita pondok di kelas 8 atau carpon nya. Kitu deui lebah kajadianana anu dicaritakeunana dina novel mah aya kajadian anu sambung sinambung nya lantaran panjang jadi kajadianna seueur. Novel mah aya kajadian anu sambung sinambung terus latarna boh latar waktu boh latar tempatna tangtu wae leuwih jembar atawa leuwih loba leuwih lega nya kaasup palakuna. Palaku naon ge leuwih loba dina novel mah. Novel mah bisa sabuku kitu nya. Bisa nepi ka ratusan kaca atau ratusan halaman. Tah palakuna dina novel lianti palaku utama teh aya nu disebut palaku panglengkep jeung figuran. Kantos nadangu nu disebut figuran. Ya pami di sinetron soalnya figuran, peran figuran anu ngaliwat hungkul gitu. Tah, najan teu mutlak anu jelas dina novel mah leuwih laluasa dina nyaritakeun pasipatan jeung paripolah palakuna.
sabab panjangnya dina novel mah. Jadi si tokoh anu sifatna kieu leuwih bisa dibejer-beaskeun nya. Tah, novel Sunda anu munggaran medal atau napi terbit dina tahun 1814. Judulna naon? Aya nu terang. Judulna nyaeta Baruang Kanu Ngarora. Kade baruang teh artina dina bahasa Sunda mah sanes beruangnya. Tapi baruang teh racun atau ngaracunnya. Karya saha? Karya Deka Ardiwinata. Deka teh singkatan, eta teh gelarnya Daeng Kanduruan Ardiwinata. Jadi namina Ardiwinata nya. Leuwih ti heula ari novel bahasa Sunda mah nya tibatan novel dina bahasa Indonesia. Novel dina bahasa Indonesia naon coba nu kahiji anu parantos diajar bahasa Indonesia. Terus novel dina bahasa Indonesia judulna Azab dan Sengsara karya Merari Siregar anu medal atau napi terbit dina tahun 1820. Jadi ti heula mana ya? Ti heula novel Sunda atau novel bahasa Indonesia? Geningan ti heula keneh novel bahasa Sunda nya. Ta memang asupna wangun novel kana sastra Sunda teh mangrupa pangaruh ti sastra kulon atau sastra baratnya ngaliwatan naon? Ngaliwatan bahasa Walanda atau bahasa Belanda. Urang pan laminya dijajah ku Belanda. Janten sastra naon ge asup ka orang Sunda. Tah, siswa-siswi sadayana dugi ka dieu ngartos teh acan. Jadi nya ku ibu ditegaskeun deui ya novel mah leuwih panjang tibatan carpon, terus latarna, falakuna, sareng anu sanesna leuwih lobanya, leuwih jembar atau leuwih lega seperti kitu. Unsur intrinsik, naon sih ari unsur intrinsik teh? Jadi unsur anu aya di jero carita. Sami sareng carpon, namina unsur intrinsiknya teh di jero intrinsiknya nu aya di jero carita naon wae? Nu kahiji aya nu disebut tema, nu kadua aya nu disebut palaku atawa tokoh, anu katilu aya nu disebut alur atawa galur, anu kaopat aya nu disebut latar. Latar dibagi dua, aya latar tempat, aya latar waktu. Terus aya nu disebut point of view atau napi puseur paniten, aya oge anu disebut amanat nya. Anu dibahas dina pangajaran ayeuna nyaeta novel Patepung di Bandung. Eta anu buku rujukanana Gapura Basa nya. Novel Patepung di Bandung terus dibaca ta can buku paketna. Jadi hidup sanajan online, sanajan belajar daring, tapi tetap aya buku rujukan ya buku sumber. Terus aya sawatara pangarang novel jeung karyana. Ke ibu bade ningalikeunnya contoh coverna cover. Yang kahiji Deka Ardiwinata tadinya novel kahiji dina bahasa Sunda nyata judulna Baruang Kanu Ngarora. Anu kadua aya Juhana Sandi Asmana nyata Ahmad Bahsyah. Judul novelna aya Carios, Aganu Permas, Ugiri, Lepatan Putra Dosana Ibu Ramana, Kasuat Kuduriat, Neng Yaya katanya. Terus anu katilu tiasa ditinggalnya dina layar. Ermemed Sastra Hadi Prawira, Mantri Jero, Pangeran Kornel. Tahu Pangeran Kornel teh aya patungna di Sumedangnya, aya di Cadas Pangeran eta patung Pangeran Kornel. Anu kaopat aya Muhammad Amri. Contoh novelna nyata lain eta Numbuk di Sue, Munjung, Ngawadalkeun Nyawa, Burak Siluman, Pusaka Ratu Teluh. Terus aya RAF, eta teh singkatan Rahmatullah Ading Afandi, nama pengarangnya, pengarang novel. Naon sih karyana? Lukaul Lagu Kaleon, Pipisahan, Bentang Lapang. Terus aya novel karya Sarip Amin, Nyi Haji Sawanah, Manehna Babu Kajajaden. Terus 47 aya Aam Amelia, Puputon, Buron, Sekar Karaton.
Terus nu kadalapan aya Taufik Faturrahman Patepung di Bandung. Tah ieu nu bakal ku urang dipedar dina materi novelnya. Sebenarnya sanes novel secara sadayana nya, tapi ringkesan novelna. Terus aya Tatang Sumarsono, contohna Si Passer. 10 Abdullah Mustafa Lembur Singkur Sarang Mikung. Tah siswa-siswi sadayana eta mangrupikeun contoh-contoh novel Sunda. Masih seueur salaresna mah mung ibu di dieu nyantumkeunana, medarna, judul-judulna sareng karyana mung 10. Upami dina buku paket aya langkung seueurnya, mangga tiasa dibaca di bumi masing-masing. Kumaha siswa-siswi sadayana? Ngartos dugi ka dieu. Jadi anu teu ngartos tiasa oge browsing di internetnya novel Sunda, tinggalan contohna. Tah ayeuna mah pan metode pembelajaranana daring kitunya, janten hideup tiasa milarian sumber dina Google nya, dina internet. Mangga novel Sunda naon wae kitunya, contoh-contoh sareng anu sanesna pembahasanana. Upami memang eta kanggo ngadukung kanggo pembelajaran, margi upami saarah tina video pembelajaran ibu hungkul, ibu yakin kirang. Soal anu kahiji sapertos anu dina layar ieu, mangga perhatikeun ieu aya 10 soal. Tah ieu kanggo pertemuan kahijinya kin kana minggu saterasna hideup ngerjakeun pancen anu kadua. Naon pancena? Pancena mangga heula perhatikeun nya ku hideup soal latihanana. Ieu pancen anu kahiji atanapi tugas anu kahiji, ieu aya 10 soal. 10 soal PG sadayana, mangga tiasa langsung dijawabnya. Upami hideup bingung ningali video ibu, aya dina buku paket oge, kecuali 2 nomor terakhirnya. Lagi dina buku paket ngan aya 8 nomor, ku ibu ditambihan deui 2 nomor sapertos kitu. Anu gaduh buku Gapura Basa, mangga tiasa ninggal pedaran sareng soal anu aya dina buku sapertos kitu. Terus anu kadua ieu mangrupikeun penugasan nya. Anu kahiji analisis unsur intrinsik novel Patepung di Bandung ya. Terus anu kaduana caritakeun deui novel Patepung di Bandung dina wangun video singkat. Janten caritakeun sanes dibaca tapi caritakeun deui novel Patepung di Bandung, nyaritakeun naon gitu nya, saha tokohna, terus tokohna teh ka mana, ngalakukeun naon, terus akhirna kumaha gitu nya. Dina durasi kira langkung 2 menit lah cekapnya. Tah siswa-siswi sadayana sakitu wae pembelajaran ngeunaan novel. Mudah-mudahan kartosnya penjelasan ti pedaran ti ibu. Mudah-mudahan hidup ngartos. Anu pamis hidup siswa-siswi SMP Negeri 1 Sukajaya Kabupaten Bogor, mangga tiasa langsung japri ka ibu. Sakitu wae pembelajaran dina danget ayeuna, mudah-mudahan aya manfaatna kahartos ku siswa-siswi sadayana. Hapunten anu kasuhun, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.